di Citra Nusantara Studio Jonggol di Kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Berai Gilang karamedal di belah wetan, Nyumirat Natrat Nyakrat Tribuana Pancatengah, Nyaangan sapudeun ieu alam. Di dieu ditutugan dayeuh Bandung anu kasep tandang lumungsur, sejanyungsi pasini anu kamari Bapai Subaya anu ti heula nu dipalar manjang komarana tuk dugi ka mangsa jaga, nu sumping di papag kempring, nu datang di papag kemprang, kempring hariri kemprang haleuang, mapag nu pangantena urang kawitan. Kasep para mandi senopati, para sepuh sedayana, ari si Abu ka mana deuk aya di hareup Abu. Sapun kamaha agung nu kagungan kun payakun jeleg ngajeleg kumelar sakur keresana, kumelar sakawasana. Si bumi si di bumi ting kulisi nu di langit pating kapreti ku dalam lain Manawa tamu di mana, manawi tamu di mani, sing caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket, dergening geura ramekeun burpayung geura bukakeun, dergening geura ramekeun burpayung geura bukakeun, nuhun sapuh.
pangan tempe geuning sumpi hidup nu di anti-anti jumponan jang dipasir ditabur kembang melati wangi kembang mawasari nu seungit kanggo salira di abdi-abdi sadaya awaki pangan tempe geuning sumpi hidup nu di anti-anti jumponan jang dipasir ditabur kembang melati wangi kembang mawasari nu seungit kanggo salira di abdi-abdi sadaya